si burik lain. Komandan. Loh, dirasa burik sih teh. Biar gak hormat ngomong-ngomong acan sih teh. Kenaon urang di dia? Ulang-ulang wae. Hah? Kenaon di dia kenaon? Ulang-ulang wae depan pokoknya mah. Oh, alhamdulillah Rik sehat, bakal kita bisa kali oge. Ya ini sarua sehat kenaon namanya di dia kenaon udah. Alhamdulillah burik sehat, walafiat tinggal lihat aja buat. Ya Allah, aing biar ngomong jenuh kieu mah. Cari ka teh. Urang mah sehat walafiat. Ih, lain masalah sehat nah. Heuh, na sinario ningan di dieu, na teh sieun sa aya geus burik dieu coba ge. Kan ge ada maghrib. Oh, alhamdulillah Rik mah aya kamajuan udah teh mah. Bisnis kana sampe, kana cauh aya mah. Pokona mah sampe di kebon 2,5 Rik bisi anu butuheun eta mah bisa jual sampe. Tapi nya udah pokona mah 2,5 di Apa heuh apa? Sampe mah apa? Ieu mah kenaon di dieu aing nanya kenaon sa aing teh aing mah rudet ngomong jenuh kieu mah. Anjak ka dieu aing mah. Ah, bener oke Rik. Oke, bisa datang ke mana aya nu butuheun dewa rakeun ka manehnya. Tah, tetap pinter saeutik aing euy. Aing. Terus kok disebut komandan suka aing teh mal kieu. Ya aing mah budak kana budak ti lahir. Alhamdulillah, burik cek aing oge cager. Aing mah sehat wae bisa masuk di oge. Aing keur umur 3 tahun tadi 5 tahun ngomong ke budak kana ya bangga. Hah? Budak. Atuh urang pinter ngojah aing mah Rik. Ih, Aing teh atuh Rik. aing teh nanya ieu keur nah ya aing emang keur leutikna budak antep. Hah? Emang keur leutikna budak teh pada bengka kontekna budak kene wae. Di mana burik? Ajak urang anu ka sampeu mah. Gaskeun, piduiteun burik. Lah cak aing ini kemana ngomong ngata aing ka dieu teh? Ih, yang ngelawan arang nih ngomong teh. Hah? Nyaho ah? Ieu aing mah budak ti keur leutikna keur orokna budak cak aing teh. Oh, di sini mah eta 35. Harga 35 aing sejual mah. 5. Apa lain kitu mah aing 35 ya lah aing. Da sia kunaon ujug-ujug cek aing mah ngeureun atuh sia teh. Aing ngapun. Ribu aing ribu ya Allah. Iya mah. Bawa kasih lupa gitu. Ayo. Neng, sabar tuh. Keun bae. Dicari kamu kemana mau dikaceuin atuh. Aing lain carekan budak lain. Ieu mang budak teh aya aing bawanya. Aing ribu pokona aing mang budak. Aing sia kunaon? Kudu ke boga sia teh aing ngeureun maneh. Aing apes aing. Wah, batu gitu aing cari kamu. Sia kunaon sih? Heuh aing ngomong di mang budak. Aing mah ngomong lain deui. Aing teh nanya teh mang budak keur leutikna budak handap. Syukur atuh aing kitu mah. Geus lulus maneh ka sakola. Tuh, cak aing jadi kadinya. SMP maneh. Tuh. Aya kawin sia teh. Tuh, jadi kadinya. Aing ya Allah. Aing. Pergilah. Aing mah teh indit ieu teh aing mah dangdut teh pasti rame. Ari indit aing teh boga duit, minjem-minjem ka saha duit ayeuna ya usahakeun. Aing ge rokok ya sama tambah-tambah deui bingung. Cicing ka saha minjem duit ayeuna heula nya penting ayeuna soe. Sakeh mah udah sok meunang ieu di ditu ge cicing aya keur di pangalajuan mah. Kan ieu pikiran ya ka saha minjem duit ya ayeuna. Cididis. Soal alam ngajang ieu mah moal dibere. Wah, tuh, ada mah kudu pinter zaman ayeuna. Nu penting mah katebus deui isu kafe heuh. Dis, ka mana Dis? Di mana Dis? Terus iya ek beli HP ngan butut HP-na. HP naon Dis? HP naon merekna teh lah, pokona mah HP Ahmad bener merek merekna. nya. Hah? Hah, nya nu kitu we HP-na. Oh, sorangan itu HP. Wis yuk aja aja. Ya, Dis. Iya HP nu lanceuk kurang, ngomong arek dijual. Tah, kan ke heula wong tanyakeun hargana. Tatinya urang hargana sabaraha-sabarana ditelepon dia lanceuk kurang tengah jawab. Di luar jangkauan. Dijamin ya mah alus. Geus wae kieu ayeuna mah urang aya naekkeun podangdut. Heuh. Tah ieu sok cekelan heula ku Didis. Heeh. Urang nginjem heula duit 200. Aing bisi jeung nyawer eueuh. Siap atuh, Bang. Tapi ieu HP-na dijamin aman. Dijamin panu lanceuk urang. Tah ayeuna mah pokona. Teu nginjem heula duit 200 HP cekelan ku Didis. Siap, Bang. Kewang kukukeun hargana ku urang. Siap. Heuh sok atuh. Tah, Mang, ieu duitna uing boga 200 ya. Nah. Heeh. Pokoknya merawatan, ieu mah HP heula nya. Siap. Engke meureun ieu duit urang pendek lalajo ayeuna kapepet. Siap. Engke urus nama ku urang tanyakeun heula ka lanceuk urang. Oke? Oke. Siap. Siap. Ayo deh. Nya. Mohon. Gawat atuh telepon gawat. Dis, urang ini talanya. Alah, ieu lumayan euy HP alus keneh jabandingan merekna ieu rada lumayan. Alah, ieu tapi anu nelpon kumaha ieu? Mana yok ya? Anu nelpon ya? Alah, ini apa Dis? Tuh. Wah, pamajikan aing ieu mah. Kela sakedeng nya? Kela di masuk Bang, sok lah dilateuing tapi. Halo, assalamualaikum. Halo, Nyi, urang di dieu kene jeung Mang Jack. Oh, sakedeng deui balik. Alah, Mang Dayok teh wifi lila, mau bawa kabur gitu. Aduh, aing.